Anak buah Kang Bahar memang teu dibejaan saha Cynthia sabenerna, manehna ngahormat ka Cynthia lantaran ngahargaan ka Kang Bahar anu geus nugaskeun dirina ngajaga Cynthia sangkan teu kaluar ti imah sakaligus ngan teuran dahareun, matak wajar pas dicarekan Cynthia, si preman jadi malik nyarekan. Sabab ngarasa dilunjak, Cynthia kalebeki ambek, Cynthia ngababet keun keresek terus nunjuk ka si preman. Ngomong naon sia nyaho saha aing, make jeung wani nyangangan harapan aing. Si preman nembalan, kuring teu paduli saha sia geus ngahina gorengan ngena anu dibeli ku aing, lamun mumul, montong di dahar. Cynthia kekerot, di mana aya kaakanan jelema sangsara anu ngena, dianggap beteng aing wada runtah. Dasar koplok, masih nganggap runtah kana gorengan, sugan kudu dicabok sia mah, cuk preman bari gelepok nyabok Cynthia. Sanajan dicabok, Cynthia lain cicing, tapi kalebeki nyorocos. Memang runtah, cuk Cynthia bari nyokot gorengan anu dibungkusku koran tina jero keresek. Ukur jelema sangsara kawas sia anu pantes ngadahar nu kieu, bari bungkusan gorengan teh dialungkeun kana beungeut si preman. Cynthia teu paduli kana gorengan anu mancawura ka mana-mana. Mantok, montong sakali-kali deui merehakaneun teu layak ka kuring, cuk Cynthia bari ngaliweukeun gorengan anu ngalayah dihandap. Ningali gorengan anu dibeulina raragragan mancawura bari diliukan, si preman ngaranggem kera baju Cynthia, pipi Cynthia ditampilingan bulak-balik. Cynthia jejeritan, dasar anjing, wani nampilingan deui aing, dipodaran sia ku aing. Si preman ngaliupaskeun kera baju Cynthia mundur ka jero imah bari ngusapan pipina. Si preman masih mencrong tina lawang panto, daharan kerpowe ieu geus dibikeun ka sia, satadina aing karunya ka sia, matak hayang nambahan sangkan sia bentet, tapi teu nyangka kalah dihina. Nambahana montong ku kadaharan kampungan ari hayang dilebok ku aing, cuk Cynthia. Si preman jebi, nempo kajadian ayuna, geus teu hayang deui aing bura bere ka sia. Memang aing tementa, tembal Cynthia, si preman nalapung keresek ka jero. Tah kahakanan sia poe ieu, endokna pasti geus pepes sabab dibebetkeun ku sia biu, wiyahna lebo, cuk si preman bari nutupkeun panto terus ditulakan deui ti luar. Cynthia memang lapar, kapaksa keresek dicokot terus ditempo sina, bener wi, endok anu tilu si kita pepes kabeh, untung dibungkus deui ku plastik jadi tengotoran nu sejen, kapaksa di dapur si endok teh dirikeun kana mangkok, dipicuunan heula cangkangna, akhirna diasakan jeung mie instan. Beres dahar Cynthia ngirim video call ka Agus Subrata di Jakarta, Cynthia ngeluhkeun sagala rupa kajadian salila dirina dikerem ku Udin, kaasup kajadian biu. Pa, telepon si Udin piwarang ngabebaskeun abdi tos tekiat. Agus seri, bapak geus ngomong saacana, lantaran kasalahana aya di anjeun, wiyahna tarimakeun, antar heula kahayang si Udin rek nepi ka mana, lamun memang kamalinaan, bapak oge moal ngantep. Cynthia nginghak, ieu tos kamalinaan pa. Ti iraha abdi kantos di kieu-kieu, abdi tiasa udur upami teras terasan diperlakukeun kieu. Agus kerung, lamun anjeun ngaku anak bapa, naha teu boga kasabaran nying harepan masalah sarupa kitu. Bapa salila 18 tahun sabar tepanggih jeung incu, bapa oge sarua kasiksana, ngantep incu sorangan hirup di panti asuhan. Hate bapa leuwih nyeri tibatan anjeun, ayuna kasabaran anjeun keur diuji, ulah loba ngeluh. Cuk Philip si Udin geus daek balik pikeun ngahadiran haul kulawarga. Eta hiji kamajuan, hartina usaha anjeun ka Bandung teh 100% gagal. Cynthia protes, kunaon bapa langkungnya kasih Udin tibatan ka abdi, naon anu diharapkeun ku bapa ti si Udin anu mung tiasa ngajago di Bandung, ngahadiran haul kulawarga, si Udin pasti bakal ngisinkeun pa. Agus ambek, si Udin incu bapa, nah make temenangnya ah, ngerakeun naon lamun manehna datang ka acara haul, si Udin boga perjanjian kawin jeung Sarah Gunawan, nilaina leuwih hade ti incu bapa anu mana wae, kasup maneh, si Udin sanajan kitu. Kulawarga Gunawan masih daek narimana sebagai minantu, tapi maneh, anu daek mulung minantu, lantaran kalakuan maneh sorangan, maneh teu sadar geus gagal kawin 2 kali, telepon langsung ditutup. Ningali babana nutup telepon bari nyarekan heula, Cynthia ngahinging cerik, hatena beki ijit ka Udin, kermah disangsara ku Udin, ayuna bapana nyarekan demi ngabela Udin, Cynthia ngagremet dina hatena, iraha kudu bisa males ka nyerina ka Udin. Dina acara haul kasempetan paling hade. Udin bakal diwiwirang di harapan dulur-dulurna anu sejen anu memang kabeh para gegeden jeung jelema palalin terhungkul. Rasakeun sia Udin, dibales ku aing, Cynthia ngadeketan jandela anu diteralis, katempo si preman anu tadi mere gorengan keur diuk di luar bari udut, Cynthia nyarita. Kang, hampura kuring tadinya, lain maksud kuring ngahina gorengan, tapi kuring memang tebeki jeung acan kungsi ngadahar anu kitu. Si preman teu ngareret, tapi nembalan, maneh pan geus ditampiling ku kuring, hartina hinaan maneh geus lunas dibayar ku pipi maneh, nanaonan menta hampura deui. Cynthia ngarasa atos si preman masih daek nembalan, Cynthia nyarita deui. Kang, bisa panggepikeun caritaan kadunungan anjeun. Di Ciater, Udin jeung kulawarga karek nepi ka villa, sabot mindah-mindah keun barang tina bahasi mobil ka jero villa, Kang Bahar nelepon.
Guru, Bibi Salira, Cynthia, miwarang abdi ngadugikeun pesen ka Salira, saurna anjeunna rumaos lepat sareng nyuhungkeun dihapunten. Udin Seri, kuring teu percaya lamun eta ikhlas kaluar tina hatena, pasti aya niat sejen. Kang Bahar oge Seri, sumuhun, saurna upami Salira tiasa ngahapunten, anjeunna nyuhungkeun enggal dibebaskeun, hoyong enggal uwi ka Jakarta. Udin Seri, oke, kuring geus nangtukeun hukumanangan saminggu, teu bisa ditawar. Mangga guru, urang dugikeun, tembal Kang Bahar. Udin buburu nyarita deui, Kang, salian masalah waktu, urusan bibiku kuring dipasrahkeun ka akang lah, akang we anu mutuskeun, saperti aya pamenta kieu, langsung tembalan we, lamun bibi kekeh, tambahan deui hukumanna jadi 2 minggu, nepi ka sungutna jempe, ngan lamun dina saminggu ieu teu loba ngeluh deui, geus waktuna bebas mah bebaskeun we, tapi ulah sina balik deui ka Bandung. Siap guru, tembal Kang Bahar. Kaayanan di Villa Ciater memang leuwih hade tibatan di Bougainville. Posisi villa persis di suku gunung anu pamandangana endah, hawana oge seger, tenang, sabab jarak ti villa anu hiji ka villa nu sejen jarau, sanajan hargana teu saluhur villa anu di Bougainville, tapi tanahna leuwih lega, bangunana mah leutik tapi camprenik, kabeh tina unsur kayu pinus jeung batu alam. Taman di sabudeureun villa oge asri jeung subur. Lembang memang geus jadi kota. Wajar lamun mahal, sedengkeun Ciater aya di pasisian, icih resep kana pepelakan, matak salila di villa, icih mah anteng jalan-jalan sorangan di taman nempoan kekembangan, akhirna ku sabab betah, sararea mutuskeun rek cicing didinya salila saminggu nepi ka icih asup deui digawe. Elsa sababaraha kali nelepon, sangkan Udin jeung icih arulin liburan ka Jakarta, tapi icih masih ragu, sanajan Jakarta deket, tapi icih haroream di perjalanana, sakumaha ngeunahna liburan di imah batur anu gede, tetep leuwih ngeunah keneh cicing di imah sorangan. Poe kadua Udin sakulawarga aya di Villa Ciater, warni anu aya di Jepang geus ngamimitian ngayakeun pertemuan jeung sababaraha pejabat di perusahaan Nippon Steel di Tokyo. Warni memang hayang ningkatkeun kualitas industri wajana anu aya di Cilegon, jadi saenggeus di pikiran lila sarta mempertimbangkan untung rugina. Akhirna mutuskeun pikeun ngajukeun kerjasama jeung Nippon Steel anu memang kawentar mampu produksi waja kualitas terbaik di dunia. Waja merupakan dasar dina perkembangan industri modern, boh industri ringan boh industri berat atau industri militer, kabeh butuh waja. Pabrik waja Nata Prawira Group, memang kawentar, tapi ukur di Indonesia, hese diekspor ka luar negeri, lantaran kualitasna anu rendah, ayuna tanggung jawabna aya di Warni, nempo prospekna masih alus sarta masih bisa diperjuangkan, Warni hayang fokus ningkatkeun kualitas wajana sangkan bisa nyaruaan standar dunia. Rencana spesifikna, hayang fokus kana peleburan wajah, muka deui wangunan pabrik anyar keur nambahan pabrik anu geus aya, nyaeta di wilayah basisir Garut, sabab salian kualitasna kudu alus, kuantitasna oge perlu ditingkatkeun deui. Garut memang wilayahna alan, tapi alan fokus kana perumahan jeung real estate, kunaon pabrik wajah sok di basisir, lantaran leuwih gampang dina panarimaan biji besi jeung pengiriman barang jadi, biji besi kudu didatangkeun ngagunakeun transportasi laut ti sababara daerah di Kepulauan Indonesia, oge aya anu kudu diimpor ti Brasil jeung Australia make kapal curah 10.000 ton. Bagian penting dina industri waja memang transportasi, kabutuhan biji besi teu satik, jadi butuh boga dermaga sorangan anu langsung kahubung ka pabrik pikeun ngurangan biaya produksi. Target kerjasama Warni ukur Nippon Steel anu jelas-jelas hade, tujuanna hayang patungan, harapan Warni Nippon Steel daek mawa teknologi mutakhirna ka pabrik wajana, Warni anu nyadiakeun tempat jeung bahan. Nippon Steel oge katarik ku tawarana Warni, sabab di Jepang, Nippon Steel sorangan geus kabeakeun lahan, pabrikna teu bisa dikembangkan deui. Katamba kulawarga Nata Prawira geus boga pangalaman lila dina bisnis waja, intina duanana geus cocok, tinggal ngabahas jeung ngarumuskeun detailna. Kahayang Warni, Nata Prawira Group nyepengan 51%, Nippon Steel 48%, tapi kahayang Nippon Steel, presentase eta kudu dibalikeun, Nippon Steel anu 51%. Nilai 1% memang letik, tapi jadi panang tupikeun boga hak nyokot kaputusan akhir di hiji perusahaan, 51% geus cukup, boga hak suara absolut, boga hak kontrol sarta mutuskeun naon wae ngeunaan perusahaan. Lamun Warni gagal mempertahankeun 51%, kulawarga Nata Prawira moal bisa dominan, hartina ukur bisa nuturkeun sagala kaputusan anu ditetapkeun ku Nippon Steel. Jadi dina pertemuan Warni jeung para pejabat Nippon Steel, rada liat ngabahas hal ieu, hayo wi bulak-balik pakekeh-kekeh, pada hayang boga 51% saham. Lantaran pabrikna aya di nagara kuring, jelas kuring anu kudu ngendalikeun, anjeun kudu bisa ngamaklum kana hal eta, teu efektif upama aya nanaon, kuring kudu nungguan heula kaputusan ti anjeun anu aya di Jepang, ceuk Warni. Anu jadi pembicara ti pihak Nippon Steel nyaeta wakil direkturna, ngaranna Hashimoto Kinsaki, umur Kinsaki 40 tahunan,
kerja jaran direksi hiji perusahaan gede di Jepang, umur sakitu kaasup ngora, sabab Jepang masih ngutamakan senioritas tibatan skill, matak moal aya barudak ngora di Jepang bisa nyekelan jabatan luhur di hiji perusahaan sanajan pinter, beda jeung di Indonesia. Matak ningali warni anu ngora keneh jaba awewe, di sapele keun pisan. Kinzaki netep ka warni, ulah ngebahas masalah wilayah, tapi tinggal di skala perusahaana, Nippon Steel 10 kali leuwih gede ti pabrik wajah anjen. Tapi warni tetep tenang, lamun alesana ukur kitu, masih acan asup akal keur kuring hayang ngadenge alasan sejena. Kinzaki seri, teknologi anu bakal dibawa ku kuring ka pabrik anjen nilaina moal bisa dihitung ku duit, sabab mangrupakan salah sahiji Rusia perusahaan, lamun kuring teboga hak sebagai panangtu kaputusan, jelas pihak kuring anu rugi, sabab loba anu kudu dikorbankeun. Warni ngahuleng, terus nyarita deui, oke, sabab anjen nyarita masalah untung jeung rugi, dina hal presentase keuntungan tenanaon, kuring 48%, tapi dina hak suara kuring tetep 51%. Kinzaki gogodek, kuring teu bisa ngarobah konsesi masalah ekuitas, keur Nippon Steel, babari neangan rekanan jeung nagara sejen, tapi kuring acan aya niat sa acan obrolan jeung anjen rengse. Warni nyaho naon anu diomongkeun ku Kinzaki bener, Nippon Steel memang terkenal di manca nagara. Moal hese pikeun neangan rekanan sejen, wajah khusus jenana kualitas panghadena, loba dipake keur nutupan pangabutuh industri militer, anu memang ukur daek make bahan wajah anu alus. Contoh laras senapan, lamun bahan wajahna alus, umur jeung akurasi senjata oge bakal lila, laras anu ditembakan ratusan kali bakal panas, dina kayan panas akurasi ngurangan akibat pemuaian, lamun bahan wajahna goreng, pemuaian ieu bakal ngaroba bentuk, laras anu tadina lempeng bakal jadi bengkok. Pelindung tank, panzer, pelindung helikopter jeung dek kapal induk, kabeh boga syarat wajah anu alus sangkan kuat nahan tembakan pelor kaliber gede, jadi pasti loba pabrik wajah sejen anu hayang kerjasama jeung Nippon Steel. Matak salila ieu Nippon Steel teu kataji ku sagala jenis kerjasama, hati-hati dina paten jeung hasil panelitian ilmiahna, dina kapaksa kudu kerjasamana oge, moal narima lamun dianggap ngarugikeun. Niatna jeung Nata Prawira Group oge moal mikeun teknologi wajah keur kabutuhan militer. Paling kernutupan pangabutuh industri sipil, anu dipika hayang dina diskusi jeung warni ayuna, Nippon Steel hayang jadi Absolute Holdings. Salian bisa ngamanfaatkan kakayaan, tanah jeung kakawasaan kulawarga Nata Prawira, Nippon Steel oge kudu jadi panangtu dina sagala kaputusan. Lamun Nata Prawira Group satuju, kaharepna Nippon Steel bisa ngajadikeun kulawarga Nata Prawira sebagai bonekana, lamun teu nurut, bakal mutuskeun kerjasama sacara sapihak. Warni geus mere dua kauntungan keur Nippon Steel, ngamanfaatkan aset jeung tanahna di Indonesia sarta menang 51% tina kauntungan, tenyangkan Nippon Steel masih nolak keneh. Kinzaki, kumaha lamun 55% laba bersih keur anjen sesana keur kuring ukur menta hak kontrol 51%. Naikeun 4% dina waktu singkat kitu, hiji hal anu jarang terjadi dina diskusi kerjasama, sakuduna Nippon Steel atau teu disangka Kinzaki masih gogodek. Salila pihak kuring teu bisa ngabogaan hak kontrol perusahaan, sanajan sabaraha wae kauntungan anu ku anjeun ditawarkan, kuring tetep moal satuju, leuwih hade teu kudu diteruskeun. Warni langsung pesimis, terus mikir dina jero hatena. Kuring mawa ngaran usaha kulawarga Nata Prawira, kerjasama ieu kudu nguntungkan keur Nata Prawira Group, tapi Nippon Steel kekeh menta saham pengendali, lamun kuring oge sarua kekeh, kerjasama moal bisa diteruskeun, percuma salila ieu sagalana dipersiapkan, geus loba biaya anu kaluar keur proyek pembangunan pabrik anyar di Garut. Warni kerung tarik, terus ngagerentes deui, lamun hak kontrol ragrak kana lengan Nippon Steel, sarua wae jeung masrakeun KB otonomi, KB kaputusan disetir ku Nippon Steel, Nata Prawira Group moal boga kabanggaan, sabab ukur jadi pelayan anu daek di kitu kieu, naon bedana jeung dijajah. Ningali warni ngahuleng, Kinzaki seri, teu kudu rurusuhan, masih loba waktu pikeun mikir deui. Pertemuan poe ieu cukup sakieu heula, anjeun leuwih hade istirahat, isukan urang bahas deui. Warni ungguk, sabab memang bingung kudu nyarita naon deui, geus inisiatifna naon anu bisa diusulkeun deui, otakna geus bener-bener beku, geus teu bisa mikir sama sakali. Ibarat meli barang di toko, pelanggan bisa nawar, umpama toko hayang 100, pelanggan bisa nawar 20, pelanggan bisa nyingsiunan, lamun teu daek harga sakitu, bakal neangan ka toko sejen, akhirna toko daek nurunkeun hargana supaya pelanggan teu pindah ka toko sejen. Tapi lamun toko keke lantaran ngarasa barangna layak dijual 100, toko moal asa-asa nyarita, sok we teangan ka toko sejen, jelas pelanggan bakal bingung, hal ieu sarua jeung anu keur kaalaman ku warni ayuna. Biasana pelanggan bakal naikeun tawarana, toko oge bakal nurunkeun harga jualna nepikeun ka akhirna kapanggih kamupakatan harga anu pas, naha di angka 60, 70 atawa 80, tapi Nippon Steel teu mere panurunan sama sakali, ieu anu ngajadikeun warni depresi, sabab teu bisa nawar deui.
Lantaran deui anu bisa dimediasikan, hiji-hijina jalan memang nunda waktu heula, sangkan sarua bisa pada mikir, nepi ka duanana siap adu tawar deui. Warni ungguk, terus nangtung, Kinzaki, lamun kitu kuring pamit heula, isukan urang bahas deui. Leuwih hade kitu, Kinzaki ungguk, terus nangtung nyalaman Warni. Warni ninggalkan Nippon Steel bareng jeung asistena, langsung nuju ka hotel. Di perjalanan buburu Warni ngetik chat dina grup kulawargana sangkan sarerea nyarahon. Nippon Steel kekehayang 51% saham kontrol, tapi kuring moal nyerah, kuring geus nawaran penghasilan nepi ka 55%, ngan anggar teu daekeun, ayeuna kuring geus kaluar ti Nippon Steel rek mikiran poin negosiasi anu bakal diobrolkeun deui keur isukan. Anu nembalan panghulana Sony, Nippon Steel memang sarakah, tapi anjeun ulah sieun. Kondisi ekonomi Jepang keur goreng, jelas Nippon Steel oge keuna ku dampakna. Katempona memang kawas anu teu kapangaruh, tapi dumasar kana info anu katarima ku Aki, Nippon Steel memang boga niat ngalakukeun kerjasamana jeung nagara sejen pikeun ngembangkeun pabrikna ka luar negeri. Ayeuna urang geus maju panghulana, persis jeung kahayangna, urang geus nyadiakeun pabrik, tanaga kerja jeung bahan baku, eta geus hade, manehna ukur karimawa tanaga ahli. Nagara sejen moal aya anu daek kerjasama nepi ka kawas kitu. Henry oge nembalan, teh, tahan tawaran ti teteh, pasti hasil, didoakeun ku kuring. Bener, tembal Sony. Ayeuna akhir bulan Februari, Nippon Steel bakal ngarilis laporan tahunan, lamun data keuanganna goreng, lain pemegang sahamna wae anu bakal protes, tapi investorna oge bakal loba ngeluh, harga saham bakal turun, lamun diumumkeun kerjasama jeung urang saacan laporan keuangan dijieun, moal aya keluhan ti pemegang saham jeung investorna, malah maranehna bakal leuwih optimis. Warni nembalan, manggaki, kahartos pisan, di Nippon Steel ponsel Kinzaki disada, ternyata ti Henry. Henry, anjeun geus narima laporan ti Warni, kumaha nurutkeun pendapat anjeun, pagawean kuring hade. Henry seri, enya, Warni biu geus laporan cenah acan aya hasilna naon. Kinzaki nyakakak, enya, Warni datang nawaran kerjasama tapi hayang 51% hak suara, pan mustahil, tawaran ti anjeun malah leuwih asup akal pikeun kuring. Henry nembalan, ngaranna oge awewe, licik, pasti pagah, lamun kuring anu indit geus moal hese, pasti langsung 51% hak kontrol ker anjeun malah wani mere 60%. Kinzaki bunga pisan ngadengena, nah atuh lain anjeun anu datang, nah bet kudu Warni. Henry jebi, kuring lain patriak, jadi eueuh hak, ker kuring, ngaranna kerjasama lain ukur masalah duit, tapi hubungan baik pikeun kaharepna. Kinzaki unggut-unggutan, jadi kumaha carana sangkan kerjasamana sukses, jujur, kuring geus taak nying harepan Warni anu tas hulu. Henry nyarita serius, paehan Warni kumaha wae carana, peluang sukses anjeun bisa 100%, sabab pasti kuring anu naek jadi patriak, urusan jeung kuring bakal leuwih gampang daripada jeung Warni, kuring pasti bakal satuju kana pamenta anjeun tanpa kudu loba basa-basi deui. Kinzaki kerung, Henry, saacan Warni jadi patriak samemehna pan Aki anjeun, lamun Warni dipaehan ku kuring di dieu, memangna anjeun bisa langsung naik jadi patriak. Henry jebi, Aki geus kolot, patriak moal balik deui ka manehna, lamun teu ka bapa kuring jelas turun ka kuring, eueuh deui, saran kuring, paehan Warni buburu di Jepang, ulah nepikeun ka bisa balik ka Indonesia. Kuring aya ide, co Kinzaki, kumaha, Henry nanya. Kinzaki seri, kuring bisa ngalakukeunna, tapi resikona gede. Sabab ieu hiji kajahatan, awal akhir, leungitna Warni pasti bakal ditalungtik, kuring kudu siap nying harepana. Jadi anjeun kudu janji heula ka kuring, anjeun bener-bener bakal mere 60% hak kontrol ka Nippon Steel. Lamun anjeun jalir, anjeun geus hianat, rekaman telepon ieu bakal disebarkeun ku kuring, dikirim ka pa Sony atawa ka Kapolisian Indonesia. Oh, jadi obrolan ieu direkam ku anjeun. Alus, kuring janji, tembal Henry. Kinzaki bunga, lamun kitu, moal dililakan deui, isukan ku kuring dipaehan. Isukna, Warni geus indit deui ka kantor pusat Nippon Steel di Tokyo, pikeun neruskeun negosiasi jeung Kinzaki. Sapepeting Warni geus mikiran poin negosiasi pikeun menangkan hasil kerjasama, loba rencana hade anu bakal ditembakeun dina negosiasi. Saenggeus dua pihak diuk dina meja perundingan, Warni langsung nepikeun rencanana. Warni masih tetap mental 51% saham kontrol, tapi wani mere 60% penghasilan ka Nippon Steel ker 5 tahun pertama, saenggeus 5 tahun turun deui ka 55%. Sikap Kinzaki oge geus rada leheng, teh heuras teuing kawas kamari, ayeuna geus wani adu tawar, tapi tetep sapurti ngahaja tarik ulur, sangkan Warni ngarasa capek jeung bosen, jalan tengahna tetep teu kapanggih, usaha Kinzaki sukses, Warni memang geus kaciri nyerah. Warni nepikeun kanaekeun bagi hasil 65% ker Nippon Steel. Tapi Kinzaki tetap teregrok, tetap nuntut hak kontrol, Warni ngarahu. Kinzaki, sepertina negosiasi ieu moal aya tungtungna,
Pihak kuring geus naekeun terus presentase penghasilan ker anjen, tapi anjen kekehayang hak kontrol absolut, bener-bener teu asup akal. Oke lamun kitu kumaha lamun hak kontrol sarua 50/50, tapi penghasilan oge 50/50. Jadi usaha bisa dijalankeun babarengan, sarta narima hak bagi hasil anu sarua, ngan syaratna anjen oge kudu muka kantor cabang, sangkan bisa turun langsung babarengan ka lapangan. Ulah silih andelken. Kinzaki kerung, lamun kitu leuwih susah, tiap pihak moal boga inisiatif. Lamun kaharepna aya kaputusan anu patukang tonggong, kumaha mereskona, saha anu nyokot kaputusan akhir, anu akhirna justru malah jadi silih andelken, silih salakeun, leheng lamun bisa silih percaya kumaha lamun malah silih curiga. Warni nembalan, lamun kerjasamana bener bari silih bantu nem bongkeun keahliana sewang-sewangan, naon anu dipikahari wangku anjen moal terjadi, ulah hayang paunggul-unggul, ulah silih jonglokeun, ngarana kerjasama, jelas dua pihak hayang sarua untung, lamun teu kitu naon hartina kerjasama. Kinzaki seri, tesalilana kerjasama bisa lancar sanajan dua pihak silih bantu ngeperaken sagala kamampuana, faktor resiko kudu tetep dibahas, dipikirkan jalan kaluarna, aya paribasa, memeh ngobrolkan amisna, leuwih hade obrolkan heula paitna. Warni ungguk, oke, ekuitas 50/50, penghasilan 45/55, kumaha, iya terakhir ti kuring, satuju terus keun, satuju ulah, sabab ukur micuunan waktu. Kinzaki ngararet kana arlojina, terus nyerengeh. Kuring teu bisa ngejawab ayuna, kuring kudu rapat intern heula jeung direktur, anjeun wiyahna sabar, lamun teu penting ieu, isukan geus aya jawabana ti kuring, kumaha. Warni kerung, terus nembalan, teu nanaon, lamun kitu, kuring kari nungguan beja ti anjeun, terus warni nangtung, ngajak sasalaman. Kuring rek balik ka hotel, bejaan kuring hasilna. Pasti di bejaan, Kinzaki ungguk, warni balik deui ninggalkeun Nippon Steel di bareunganku asistena. Karek ayuna warni negosiasi nepi ka asa diulinkan, warni rada kehal, tawaran biu mangrupakan panutup, lamun Kinzaki masih teu satuju, kapaksa kabeh dibatalkan, warni kudu balik ka Indonesia tanpa mawa hasil nanaon. Di gedung Nippon Steel, Kinzaki keur nempo sedan warni di handap anu geus ninggalkeun area parkir Nippon Steel, terus Kinzaki nelepon Henry. Henry, warni rek dipaehan ku kuring peting ieu, cuh Kinzaki. Alus, lakukan, tembal Henry, warni memang keur kehal, tenyangkan Nippon Steel bakal hese diajak negosiasi. Loba hall cards anu geus disiapkan, nepi ka kudu ngaluarkan hall card terakhir, tapi tetap gagal, warni ngarasa frustasi, warni geus pasrah, beja anu bakal katarimana ti Kinzaki, pasti tetap moal nguntungkan ker pihakna, akhirna warni boga niat rek beberes, kapaksa isukan kudu balik tanpa mawa hasil nanaon. Sangkan sarerea pada nyaho, saperti kamari, warni ngirim laporan deui kana chat grup kulawargana, sanajan Sony kuciwa, tapi tetap mere sumanget ka warni. Anu penting anjen geus aya usaha, teu kudu dipaksakan, balik bari teu mawa hasil lain hiji karugian, anjen tetap bisa fokus ngembangkan industri wajah urang ku teknologi anu aya, kualitas teu kapake ku dunia, tapi kuayana dua pabrik, kuantitasna jelas naik, jadi teu perlu hariwang teuing. Henry oge males chat, bener warni, Nippon Steel memang teu sakelas jeung urang, loba perusahaan anu ngajukeun kerjasama samemeh urang, kabeh oge sarua ditolak, anjen teu kudu ngarasa salah. Kalima Henry ngabangkitkeun deui sumanget warni. Ngadenge loba batur nu gagal, dirina kudu bisa ngabuktikan ulah nepi ka gagal, lamun sarua gagal kawas batur, hartina dirina geus jadi pecundang. Henry, ayuna geus eueuh deui anu bisa diperjuangkan ku kuring, sabab kari nungguan jawaban akhir ti Nippon Steel, narima atau nolak, sabab anu tadi diajukeun ku kuring mangrupakan tawaran panutup. Sony nembalan, tenanaon, sanajan gagal oge, kasalahan lain aya di anjen. Hatur nuhun ki, tembal warni, Henry tetep nyumangeutan. Kuring percaya kana kamampuan anjen, hade gorengna beja anu bakal katarima, pasti terbaik ker sararea. Nuhun Henry, tembal warni. Di hotel warni marunggaut nepi ka poho dahar, warni tetep mikiran sagala cara sangkan Nippon Steel bisa narima tawarana. Warni ngalamun nepi ka teu karasa waktu geus jam 10 peting. Kadenge sora panto kamar diketrokan ti luar ku asistena, buburu warni ngalengkah terus muka panto, asistena buburu nyarita. Bu, salira teu acan tuang ti siang keneh, keresa teu, dikintun tuangan ka kamar. Warni memang lapar, buburu ungguk, pesen makanan Indonesia, kirim ka kamar, anjen sorangan kumaha, geus dalahar. Sadayana parantos, tembal asisten, alus, warni seri. Selang 20 menit pelayan restoran geus ngadorong roda daharan ka kamar warni, warni buburu maraman laptopna terus ngalengkah kana meja makan, karek oge ngasupkeun sangu kana piring, Kinzaki nelepon, warni kerung. Jam 10:30 kieu karek nelepon, akhirna telepon diangkat. Kinzaki, kumaha hasilna, kadenge Kinzaki seri. Direktur satuju ku tawaran akhir anjen, hak kontrol 50/50, keuntungan 45/55,
hampura kuring telat ngabejaan lantaran kudu nyiapkan heula draft kontrakna, ayeuna sagalana geus beres, geus bisa ditandatangan. Warni jelas bunga pisan, anjeun teu bohong, direktur geus satuju, oke, jadi kumaha alusna, iraha rek ditandatangan. Kinzaki nya kakak, lantaran geus kaputusan direktur, jelas kuring moal wani bohong, lamun anjeun teu kabeuratan, penting ieu keneh tanda tangan, kabeneran direktur kuring siap iraha wae. Warni buburu nembalan, lamun kitu, kirim kuring alamatna, kuring langsung indit ayeuna keneh. Kinzaki nembalan, direktur keur liburan di Villa Puncak Bukit di Kabupaten Nishitama, lamun anjeun satuju, anjeun bisa ka Nishitama ayeuna, alamatna dikirim ku kuring. Warni nanya, Kabupaten Nishitama, di mana? Kuring tepati nyaho daerah di Tokyo. Kinzaki ngajelaskeun, 70 km ka kulon, sajam satengah perjalanan normal, bejaan supir anjeun pake GPS sangkan teu salah jalan, jam 12 lamun bisa anjeun geus nepi. Direktur anjeun masih acan sare jam sakitu, warni kerung. Kinzaki buburu ngajelaskeun, direktur kuring siaga 24 jam, tadi manehna anu nita kuring sangkan draftna buburu dianggeskeun ngarah bisa buburu ditandatangan, draft kontrak geus dikirim ku kurir kuring, jadi kabeh geus dipariksa ku direktur. Oke, lamun kitu kuring indit ayeuna, tembal warni. Beres nutup telepon, warni nelepon asistena, kabeh siap-siap, urang ka Nishitama ayeuna, pikeun nanda tangan kontrak. Asistena nepikeun ka kolohok, janten Nippon Steel parantos satuju. Enya, direkturna anu menta, tembal warni, mangga bu, asisten oge sumanget ngadengena. Warni teu jadi dahar, buburu salin baju sarta make jaket wall candle, sabab nyaho Jepang keur usum salju, berang wae tiris, komo peting. Warni memang indit opatan ke Jepang, anu saurang di pengacara hukumna sorangan, nyaeta anak buahna Paul anu ngaranna Fitri, kulantaran rek nanda tangan kontrak, ayeuna sararea kudu indit, diantara opatan, ukur supir sorangan anu lalaki. Dina mobil warni ngabejaan alamat tujuan ka supirna, supir langsung ngasupkan alamat ka navigasi. Lalu lintas lancar, jarak tempuh 70 km, sajam 20 menit nepi, cuk supir, alus, ayeuna karek jam 10 leuwih 45 menit, hartina jam 12 bisa nepi, cuk warni sumanget, Fitri nyarita, bu, di Bandung nembe tabu salapan, bade ngabaran ka juragan Sony, pasti anjeunna bakal bingahan pisan, warni gogodek, kelamun geus beres, ngara kuring oge bisa ngirim foto kontrakna anu geus ditandatangan, kuring hayang mere surprise ka Aki. Mobil anu ditaekan ku warni sapara kancang ngabelesat ka kulonan Tokyo, saenggeus kaluar ti pusat kota langsung naik ka area pagunungan nuju ka Kabupaten Nishitama. Jepang umumna gunung, sanajan kota Tokyo aya di dataran Kanto, tapi kalebah kulon kabeh gunung, sapurti di daerah Sejena, ngarana jalan di gunung pasti loba tikungan, kitu oge anu kaliliwatan ku warni ayeuna, salian loba tikungan, kencan tebing nang tawing, katuhuna oge jurang jero ngalung kawing. Lantaran geus peting, hampir mobil anu babarengan atawa papaliwat di jalan, jelas supir laluasa ngebut, siganna ukur mobil warni hiji-hijina anu harita keur naek ka gunung, warni keur bagja, sanajan tadina hayang menangkan hak kontrol, ku ayana hak kontrol 50/50, eta geus cukup, masih boga satengah hak suara, tibatan kudu ragrak ka Nippon Steel sacara absolut. Saprak dipercaya jadi patriak, warni memang acan ngajian torobosan anyar pikeun kamajuan Nata Prawira Group, ayeuna warni hayang nembongkeun hal eta, matak warni sumanget pisan pikeun datang ka Nishitama sanajan tengah peting. Mobil sababaraha kali tisrela ngepot lantaran jalan pinuh ku salju jeung tikungana sareket, tapi gundukan salju di sisi jalan nahan mobil teu nepi ka tiko sewat, tapi nya lumayan oge rada sepor jajantung, komo pikeun opatanana anu munggaran ngalaman ka Nishitama bari tengah peting. Di tukang, katempo jelas kota Tokyo anu ngebrak caang ngampar endah, asisten diuk diharap, sedangkan warni jeung Fitri dina jok tukang, Fitri ngaluarkan ponselna pikeun ngarekam endahna pamandangan sapanjang jalan tina jandela mobil. Tinggal bu, kota Tokyo katawis tidiu meni endah pisan. Enya, tapi hasil rekaman video atau foto ti peting dina kayan mobil keur maju moal jelas, katambah ukur ku ponsel bari kahalangan ku kaca mobil, beda jeung nempo sacara langsung, tembal warni Sri. Fitri ungguk, sumuhun bu, kedahna ti luar, ngangge kamera SLR sareng tripod, teras belis lambat, pasti hasilna bakal bersih sapurtos nyata. Warni ngareret, anjeun ngarti fotografi, Fitri ungguk. Ngartos pisan si henteu, nanging abdi sering maca, katambi upami nuju didamel kieu, abdi tara nyandak perlengkapan kamera. Warni Sri, lamun kontrak geus beres ditandatangan, kuring janji, sameme balik bakal mangmeli keun heula kamera SLR jeung tripod keur anjeun, urang ka dieu deui pas jam sakieu. Fitri langsung curing hak, hatur nuhun satu wacana bu. Sabot keur ngobrol, diharap aya tikungan supir nurunkeun kecepatan bari nikung, karasa buntut mobil rada ngepot sanajan nanjak,
tapi teu disangkati harap datang toronton anu keur ngangkut kai golondongan, treuk teu ngahurungkeun lampuna, matak teu kanyahoan, sabab di tikungan katambah bodi toronton anu panjang jeung berat, posisina ngahakan jalan, bari teu ngurangan kecepatanna anu keur mudun. Lamun nepikeun ka diadu, jelas sedan warni bakal ringsek, supir sababaraha kali mere lampu jauh jeung klakson sangkan treuk nyisi atawa ngurangan kecepatanna, tapi treuk tetep nyuruntul di tengah beki deket. Lantaran geus celah pikeun tetep maju, supirna warni mutuskeun rek ngelehan nyisi terus eren, warni nepi ka bingung, naha toronton diharap teu ngurangan kecepatanna, naha rem nablong. Lantaran geus deket, sedan anu geus nyisi langsung kasenggol ku bujur treuk anu ngepot sarta kabalangkeun ka jurang, asa dikepret, perbedaan tonase nyababkeun mobil warni ngalayang heula jauh saacan bener-bener ragrak nyicep ka jurang anu jerona hampir 100 meter. Mobil ragrak dina kaayaan irungna ti hula anu nyababkeun mesin ngabelesek ka jero kabin, supir jeung asisten langsung maot lantaran kagencet mesin. Untungna sanajan diuk di tukang warni masih inget masang safety belt, jadi awakna kabengket pagah kana jok, ngan opat tulang igana potong lantaran katarik ku safety belt. Fitri teu masang safety belt, sirana langsung ngahantem panyerandean kursi harap, ningali dina kondisina, sigana Fitri oge maot. Lantaran tulang igana potong, warni sesek teu bisa nafas, warni masih sempat mikiran kejadian biu. Toronton teu make lampu jeung teu nurunkeun kecepatanna, saolah memang ngahaja, anu aneh deui. Sapanjang jalan warni teu nempo aya kandaraan sejen, komo toronton, ujuk-ujuk aya toronton panjang pas di tikungan bari muatana pinuh, warni teu sempet mikir saha anu boga niat maehan dirina, sabab warni sadar, anu kudu dipikiran ayeuna nyaeta kumaha carana nyalamutkeun diri. Tanpa sadar warni nyebut ngaran Udin, sabab anu ngalintas dina pikirana lain sasaha, ukur Udin anu salila ieu aya dina hatena. Guru, hapunten abdi, sigana abdi bakal maot di Jepang, gerenteusna bari Cipanon ngeclak tina panona anu tungkul. Posisi warni di jok tukang, sedangkan mobil dina kaayan nonggeng, irungna ti handap, jelas warni ukur antung-antungan ngagantung nying harap nangkup ka handap. Warni nahan nyeri dina dadana, dua lenganna anu ngagantung nyokot tas terus ngaluarkeun ponselna. Sanajan sinyal di gunung lemah, tapi masih aya sagurat, jeung untungna ponselna teruksak, warni buburu ngirim pesan suara. Guru, abdi dede sarengnya pisan ka salira, abdi teu yakin tiasa salamet tina kacilakaan ieu, hapunten upami kapayuna moal tiasa pendak deui. Sanajan kaayan ripuh, warni masih sadar, otakna terus muter bari ngareret ka luar mobil. Katempo tina kaca pantau mobil anu pepes ternyata mobil teh ukur neunggar batu gede anu nolol dina sisi gawir, ngan peda warni teh bisa nempo ka handap lantaran kaca harap ni pepes kehalangan ku kap mesin anu ringsek, mobil masih ngagantung di tengah, acan nepi kana dasar jurang, warni beki lele nyapan, hartina lamun mobil usik, teu mustahil mobil bakal ngagulutuk deui ka handap. Untungna kursi anu nahan awak warni pagah, awak warni masih naper nyarande nyelegon kana kursi, jok anu hipu eta anu geus nyalametkeun warni tina tatuparna. Warni ngalaman inersia lantaran potongna tulang iga, paru-paruna asa keur dirames, nyerina geus teu bisa dicaritakeun deui. Dina kaayan hampir teu sadar lantaran sesek nafas, warni inget kana ubar anu salila ieu ditunda dina kutangna. Sakuat tanaga warni godok kutang, ubar disimpan dina kotak cincin saukuran kotak korek api diselapkeun di antara dua susuna, lantaran hese sabab di luarna make jaket wool candle, kapaksa warni ngaleupaskeun heula safety belt bari dua sukuna nyejek jok harap ngarah awakna teu langsung ragrak. Tapi kulantaran gerakan muka safety belt eta mobil lalaunan dengdek kagigir, saacan hal anu teu dipiharap kajadian, warni buburu nyokot kotak kai anu dimaksud terus dikepel page sabab sieun lepas, warni sadar ukur ubar eta anu bisa nyalamutkeun nyawana. Saacan mobil bener-bener lengit kasaimbanganana, warni buburu muka kotak terus ngahuapkeun ubarna, lantaran teu make cai, bari posisi sirahna tungkul, ubar teh hese ditereina. Bener weh mobil rubuh kagigir terus gugulitikan ka handap teuing sabaraha balikan. Warni geus teu make safety belt, jadi awakna tiba baranting dina jero mobil diadu jeung awak Fitri. Lengan warni duanana page nyekelan jok, sukuna lempeng ngajejek jok harap, warni teu wani ngajerit sok sieun ubar anu geus aya dina sungutna kapicen, tapi warni bisa ngarasakeun ubar teh langsung liur dina letahna. Buburu warni neurean ciduh. Mobil akhirna eren sabab katahan ku tangkal badak dina posisinya ngigir, jelas masih acan nepi ka dasar jurang. Kenca, katuhu jeung hatep geus ringsek parah, lantaran ngahantem tangkal, panto lebah warni ngabelesek ka jero motongkeun pingping katuhuna. Awak Fitri ayuna nindihan warni. Warni nempo kondisi Fitri anu geus nyawaan, kaayaana leuwih parah tibatan samemehna, sirah Fitri garetihan bengetna geus malik ka tukang siga anu diparieskeun baheng. Ningali kondisi Fitri, anu nampeo harapan panona, warni jejeritan ceri bari ngajaukeun awak Fitri anu nindihan awakna, acan ge karewasna lengit, sabab gerakan warni anu nyurungkeun Fitri. Mobil usik deui ngagulutuk, warni ti pepereket muntangan bari tiba baranting deui, awak Fitri ngacleng kaluar jandela,
tapi sabelah sukuna buntung, tinggal leun dina jero mobil. Awak Warni geus asa ringsek, sirahna tidak ada lagor, tulang iga potong tulang pingping oge potong, Warni geus pasrah, tilu kali mobil ragrak ngagulutuk, pamuhalan bakal salamet, jadi Warni perem ngarengkol bari nungguan mobil eren ngagulutuk, sirah dilelepkan di antara dua tuurna, dua lengenan nangkep sirah tipe pereket kawas janin orok dina jero rahim indungna, bubuk kaca mancawura di jero ngarahtan kulit lengan jeung bitisna. Warni akhirna lengit kasadaran, awakna terus tiba baranting dina jero mobil anu masih ngagulutuk. Kakuatan ubar geus nembongkeun reaksina, ngalir ka sakabeh awak ngaliwatan meridian, awak Warni geus ruksak parah, tapi bagian anu ruksak lalaunan diomean ku aura ubar, ibarat kota gede anu keur ngalaman pemadaman listrik, kabeh tadina poek mongkleng, pas listrik dialirkeun, kaayan jadi ngebrak caang deui saperti asalna. Akhirna mobil nepi ka dasar jurang, dina kaayaan nangkarak, mobil geus teu mangrupa siga kaleng nu geus dileyekan, mesin geus pindah ka jajaran jok harap ngagencet awak asisten jeung supir, kabeh kaca pepes, Fitri geus eueuh kari nyesa sabelah sukuna. Karoseri mobil oge geus karancang barolong di mana-mana akibat diaradu jeung batu-batu cadas anu sareket, nurutkeun sareat pamuhalan aya panumpang anu bisa salamet dina kaayan mobil ruksakna kawas kitu. Awak Warni geus pulih, opat tulang igana geus normal, tulang pingpingna oge geus nyambung deui, barohak dina kulit akibat kaca pepes oge geus laliput deui, benjol, genek dina sirah anu tadi tiba baraduk geus lengit, bareng jeung awakna anu cager sampurna. Kasadaran Warni oge balik deui, Warni ngulisik bari muka panona, kawas anu karek hudang sare, posisina masih ngarengkol sarua jeung basa samemeh kalengitan kasadaran. Warni ngararet kana ponsel anu ngagoler harepena, layar ponsel ruksak tapi masih hurung, hartina masih bisa dipake. Buburuku Warni dicokot bari ngarayap keluar mobil ngaliwatan celah jandela anu ukurnya sasawaken akibat ringsek, awakna nyangket palebah bujur, Warni terus totojer sangkan bisa keluar, sabab kadenge sora cai ngucur di barengan bau bensin anu nyegak. Posisi mobil nangkarak, tank bensin jadi aya di luhur, jelas sinabahe ngucur masehan bawa di mobil. Sanajan tank bensin geus didesain anti benturan jeung aya dina posisi aman, tapi lantaran tiba banting tilu kali ragrak jelas bentukna geus teu mangrupa, wajar lamun aya bagian anu bocor. Sameme indit supir geus ngeusian bensin full, sabab perjalanan jauh ka gunung, sok sieun di gunung eueuh pom bensin, sakitar 20 liter ayeuna bahe, kapasitas tangki 70 liter. Karek kapake paling 10 literan, lamun nepi ka aya kabakaran, sesa bensin dina tangki bisa bitu, bensin babari pisan kabelemna, tong boro 60 liter, sanajan saleter geus cukup pikeun melem hiji mobil. Mesin masih ngayung, artina busi masih hurung, jelas nozeul bahan bakar oge masih terus mompa bensin tina tangki kana mesin pikeun ngagerakeun piston, lamun aya oli bocor tina mesin, sena bakal kaluar tina jero mesin atawa tina corobong knalpot, lamun keuna kana bensin, kabakaran moal bisa ditolak. Jadi Warni teu bisa nunda waktu deui, terus totojar sangkan bujurna bisa lepas tina jandela, akhirna Warni bisa keluar, langsung lumpat ngajauhan mobil. Sakuriling tempat ternyata leuweung geledegan jeung jujukutan jarangkung, tapi posisi mobil ragrak persis sisi walungan letik anu pinuh ku batu taringgul. Untungna posisi Warni geus aya sakitar 10 meter tina bangke mobil ujuk-ujuk hurung, sene langsung ngabebelah, ngan sakeudeng kabeh awak mobil geus kabungkus ku sene, hasep hideung ngelun ka langit, cipanon Warni geus teu kabendung deui. Warni deku bari cerit jejeritan. Asisten jeung supirna aya dina mobil eta, sanajan Warni nyaho duanana geus maot, tapi teu tega ngabayangkeun jasadna kudu kabelem dina posisi kagencet ku mesin mobil. Fitri, saurang pengacara anu diutus ku Paul pikeun ngabantu Warni sarta jelema terakhir anu sempet ngobrol masalah fotografi samemeh cilaka, ayeuna jasadna teuing di mana, teuing ngacleung ka mana, ngan anu jelas, Fitri oge maot, malah sukuna anu buntung milu kabelem dina jero mobil. Tank mobil kadenge ngabeleduk, sena beki gede ngabebelah, panasna nepikeun ka rasa ka palebah Warni teu malire, dina kaayaan cerik sedih, buburu Warni sujud syukur, sabab Allah geus nyalametkeun nyawana, Warni ngahinghing cerik bari terus nyebut asma Allah. Sabab di ciater mah karek jam 8, saberesna makan malam Udin jeung Icih mah langsung ngojay, ngeueum dina Cipanas Alam di kolam renang letik bentuk oval ukuran 4 kali genep anu aya di tukangan villa. Udin make kolor boxer, sedangkan Icih make baju renang. Udin terus netep awak Icih anu kakamcai ngebul anu herang ngagenclang, ngajadikeun Icih era tungkul bari ngajauhan. Tadina Udin moal ngeueum bareng, sabab kaciri Icih ngojay sorangan, lastri buburu nita Udin nuturkeun, Udin akhirna ngagugu. Acan 5 menit Udin ngeueum, ponsel anu ditunda dina batu demprak disadabari ngageter nepi ka ragrak kana jukut, Udin buburu hanjat nyokot ponselna terus ditempo, aya pesan suara ti Warni anu dikirim kana WA. Lantaran pesan suara, Udin teu buburu ngaklik, sabab sok sieun Icih salah faham. Make headset oge sarua, pasti Icih curiga, tapi Udin hayang nyaho sina, bisi penting. Jadi ku Udin dirobah heula kana mode teks,
kalima anu kabaca, dina teks tangtu beda jeung saupama ngadenge sora sacara langsung, aksen sarta ekspresi anu bisa kabayang. Pas dibaca Udin ngarenjak, Udin kerung, nah warni ngucapkan abdi teu yakin tiasa salamet tina kacilakaan ieu, hapunten upami kapayuna moal tiasa pendak deui, cilaka kunaon, grentesna. Udin akhirna ngomong ka Icih, akang rek nyokot cai nginum heula, anjeun hayang cai naon. Icih ungguk, teu kedah Kang, upami hoyong mah abdi tiasa nyandak nyalira. Udin make heula jubah mandina terus ngalengka ka jero vila. Mardi geus katembong di harudum simbut dina sofa panjang di ruang TV, sedangkan Lastri geus asup ka kamarna, jadi Udin buburu ka ruang tamu, diuk dina kursi terus ngaklik pesen suara. Kadenge suara sedih warni pikarunyaan, "Guru, abdi dedeh sarengnya pisan kasalira, abdi teu yakin tiasa salamet tina kacilakaan ieu, hapunten upami kapayuna moal tiasa pendak deui." Salian suara warni, oge kadenge suara mesin mobil ngagerung teu wajar sarta suara batu laletik panting gulutuk. Hate Udin langsung ngageter, jelas warni keur ngalaman kacilakaan mobil, terus ditelepon, tapi teu diangkat. Udin langsung gemper sabab Udin nyaho warni keur aya di Jepang, kunaon ngadadak teu bisa ditelepon saenggeus ngirim pesan suara. Udin buburu nelepon Sony keur ngalengka ka kamarna rek sare, buburu telepon ti Udin diangkat. "Pak Udin, si sinantenen nelepon wengi, aya naon? Aya kabar ti warni teu? Kunaon teu tiasa ditelepon ku abdi," cuk Udin. "Warni, Sony kerung, tadi siang masih ngobrol sareng abdi, anjeunna aya di Tokyo Jepang dina raraga kerjasama sareng Nippon Steel. Anjeunna ngintun pesen suara ka abdi, nyebatkeun kacilakaan, teras ku abdi ditelepon, tapi teu diangkat. Aya naonnya?" Udin nanya. "Kacilakaan," Sony kolohok, leungeunna langsung ngadarek dek, ponsel dina leungeunna oge hampir rak-rak. "Kacilakaan kumaha, duka pa?" cuk Udin. Warni teu ngajelaskeun, nanging nyebatkeun moal tiasa pendak deui, sapurtos anu tos pasrah. Sony beki gemper, abdi bade nelepon supir atanapi asistena, "Aya naon?" "Mangga, upami aya nanaon, enggal wartosan abdi," cuk Udin. Sony nutup telepon ti Udin, langsung nelepon Warni, bener weh teu diangkat, terus nelepon asistena, sabab lamun ka mana wae, pasti Warni bakal ngajak asistena, mustahil liar sorangan, dina misahna oge moal jauh, tapi ponsel asistena malah leuwih parah, keur di luar jangkauan. Sony beki gemper, buburu nelepon Henry, buru ka dieu, Warni kacilakaan di Jepang. Henry langsung lompat ka kamar Sony, nyampak Sony keur diuk tungkul dina sisi ranjangna. "Aya naon ki, Warni kacilakaan kumaha, aki teu nyaho, ayeuna teu bisa ditelepon," asistena oge sarua, tembal Sony. Salian asistena, saha deui anu dibawa ku Warni ka Jepang. Ngabatun supir sareng Fitri, pengacara anak buahna Paul, tembal Henry. "Teangan nomer telepon Fitri jeung supir, coba telepon duanana," cuk Sony. Fitri memang jelema kepercayaan Paul, jadi Nata Prawira Group geus nyaho nomer ponselna, tapi supir anu dibawa, ukur Warni anu nyaho, sabab eta supir pribadina Warni. Jadi Henry neangan nomer Fitri dina ponselna, saenggeus kapanggih langsung ditelepon make loudspeaker. Ternyata sarua ponsel Fitri oge di luar jangkauan. "Maaf, nomor yang Anda panggil tidak dapat dihubungi, silakan telepon kembali." Henry mencerong ka Sony, beungeutna sarua gembar. "Ki, teu nyambung. Kumaha atuh, jelas aya masalah," tembal Sony. Henry langsung nyarita, "Kumaha upami abdi ka Jepang ayeuna, kangge mastikeun." Henry nawarkan diri indit ke Jepang, Sony ngarasa curiga, sabab warni lain lancekna, hubungan duanana ukur sabatas pagawean nya ge masih dulur, kaciri teu hade saprak Warni ulang tahun terus di pasrahan patriak, harita ukur Tian jeung Henry anu nentang teu nyatujuan kana kaputusan Sony. Sabab hariwang, akhirna Sony nyarita, "Lamun kitu atur pesawat, aki indit jeung anjeun." Henry buburu ngahalangan, "Aki teu kedah ngiring, aki tos sepuh, di Jepang nuju usum salju, hawana kirang sae kangge kasehatan aki, bakal langkung susah upami aya nanaon, Bapak oge masih di luar negeri, Nata Prawira Group tekengeng kosong, sawios abdi nyalira, teu kedah disarengan ku sasaha." Sony ngahuleng sakeudeng, memang dina kondisi awakna ayeuna, bakal beda dibanding zaman dirina keur ngorek keneh, moal loba anu bisa dilakukan ku Sony di Jepang sanajan indit, justru kala bakal beki ngariwekeun, jeung deui di Bandung memang temenang kosong, perusahaan tetep butuh pamimpin anu aya di tempat, tapi Sony kurang yakin kana niat Henry. Akhirna Sony ungguk, nyajik indit ayeuna, ulah dililakeun, bahwa sababaraha pengawal sangkan bisa mantuan anjeun di ditu, aki anu di dieu. "Mangga ki," tembal Henry. Henry langsung nelepon asistena pikeun nyiapkeun penerbangan ke Jepang sarta ngabejanan 12 pengawal pikeun maturan dirina ke Jepang, ngan ukur 15 menit 14 jelema geus ngumpul terus bareng indit ka bandara, pesawat pribadi geus siap nungguan di hanggar. Sony oge nelepon pihak hotel di Tokyo, terus nelepon Udin. "Pak Udin, Warni sareng jalmi-jalmi anu ngarencangan teu tiasa dihubungi, abdi parantos miwarang." Henry angkat ka Tokyo. Udin kerung,
teu aya informasi nanaon pisan, Sony ngarahu. Teu aya, saur pihak hotel, sadayana kaluar ti hotel sakitar jam 10:30 waktu Tokyo, tapi teu aya anu uninga angkatna ka mana. Memangna satu wacana warni teu nyebatkeun aya kaperyogian sanes, Udin nanya. Teu aya, tembal Sony, warni muli ti kantor Nippon Steel siang, teras laporan ka abdi masalah kamajengan negosiasi, saurna bade dibahas heula dina rapat intern Nippon Steel. Warni memang nuju ngantosan ditelepon ku pihak Nippon Steel ngeunaan kaputusan akhir negosiasi, janten sadinten tadi, pasti moal ka mana-mana, angkatna ti hotel oge teu aya anu uninga tujuana, ka abdi oge teu ngawartosan pisan. Henry memang pinter dina ngatur siasat jahatna. Henry geus nitah Kinzaki sangkan ngajieun suasana negosiasi anu bisa ngalemakeun sumanget jeung mental warni, sedengkeun Henry sorangan justru nyumangetan. Kontrak anu dijanjikeun ku Kinzaki oge ukur fiktif rekayasa Henry, ngahaja warni dikabaran peting sangkan sarerea ninggalkeun hotel, dina kaayaan warni anu frustasi, ujuk-ujuk narima beja HD, jelas warni moal waka loba carita ka Sony, warni pasti hayang ngajieun surprise, ternyata perkiraan Henry teu meleset. Di Ciater, Udin ngarasa hariwang pisan ngadenge Henry anu dikirim ku Sony. Udin oge curiga, lantaran Udin nyaho kumaha sikep Tian jeung Henry basa dina acara ulang tahun warni. Udin kudu bisa neangan jelema di Tokyo pikeun maluruh warni, kudu dipaluruh mimiti ti hotel, susuganan aya pituduh ka mana warni indit. Udin nutup telepon ti Sony terus nelepon Nanako. Nanako karek balik ka Tokyo ti Kyoto. Karek beres maturan bapana istirahat sabalikna ti rumah sakit, Nanako ngarenjak narima telepon ti Udin tengah peting, harita jam 11:12 peting di Tokyo, sedangkan di Bandung masih jam 11:10. Kang, aya naon nelepon abdi wengi kieu, anjeun di mana? Di Tokyo lain, Udin nanya. Muhun Kang, tembal Nanako, nembe dugi ti Kyoto, aya naon Kang, sapertos anu penting pisan. Udin buburu ngajelaskeun, babaturan akang ujuk-ujuk leungit di Tokyo, pesen suara ka akang ngabejakeun dirina kacilakaan. Terus ponselna teu bisa dihubungi deui, bantuan akang, keprakeun jelema pikeun maluruh. Mangga Kang, ceuk Nanako, wartosan abdi informasina, kangge diinformasikeun ka jalmi-jalmi abdi, pasti bakal enggal kapendak salami anjeunna masih di sakitaran Tokyo. Oke, buburu Udin mere informasi pribadi warni, ngaran, umur, ciri-ciri, hotel tempatna nginep. Pariksa, CCTV jalan raya di mimitian ti hotel ti jam 10:11, naon jenis mobilna terus tuturkeun ka mana inditna mobil. Mangga Kang, tembal Nanako terus nutup telepon ti Udin. Sapra kulawarga Matsumoto jeung Takahashi keunaku musibah, pangaruh jeung status kulawargana itu memang geus eueuh tandingna, kabeh geng sarta klan ninja geus ngabdikeun diri ka kulawarga itu, jadi moal hese pikeun Nanako ngalaksanakeun parentah ti Udin, mafia Tokyo ibarat premana Kang Bahar, irung jeung cuulina seket pikeun nalungtik sagala kejahatan kriminal, para ninja oge bisa gerak cepat tanpa kanyahoan ku sasaha, kabeh dikeprakeun ku Nanako. Lantaran start inditna warni ti hotel terkenal anu aya di tengah kota, telila langsung kanyahoan ka mana leosna, jenis mobil, warna cat, jeung plat nomor langsung diinformasikeun ka kabeh jelema. Nanako oge nawarkeun 100 juta yen, pikeun jelema anu munggaran manggihan warni. Opat klan ninja sarta ratusan mafia langsung ngarang ka arah Nishitama, malah aya anu ngahaja make kamera drone pikeun ngalacak mobil ti langit, kabeh kolompok saolah keur balapan. Di jero jurang anu ngalung-kawing, warni geus lempang ratusan meter ngajauhan mobil, asup ka tengah leuweung ka kalerkeun, warni teu hanjat ka jalan raya sabab sieun kajadian biu dihaja, pasti penjahatna masih aya di luhur, atawa neangan ka handap nyampurkeun bangke mobil. Sinyal goreng, jadi warni terus lempang neangan dataran anu rada luhur pikeun bisa nelepon Udin, sabab nurutkeun warni, ukur Udin anu bisa nyalametkeun dirina dina kaayan kieu, kajadian kacilakaan biu loba kanhana, lamun bener ngahaja, pasti penjahatna moal ngantep warni hirup, komo ninggalkeun Jepang. Malah warni teu wani balik ka hotel, nempo warni eueuh dina bangke mobil, tangtu penjahatna oge keur nungguan dirina balik ka hotel. Di titik kacilakaan tilu urang turun tina treuk langsung tituturubun mudun ka handap muntangan arei sarta akar-akar tatangkalan, terus mariksa bangke mobil anu masih hurung ngabebela bari di fotoan. Jelemana pasti paepan, ceuk supir, jelas, tembal kenek hiji. Ragrak leuwih 100 meter langsung ringsek jeung kabelem kieu, mustahil aya anu hirup. Kuring rek laporan ka Kinzaki, ceuk supir. Kehula, bersihan heula tempat ieu, ceuk kenek 2. Kabeh rongsokan bemper, panto jeung karet kaca anu lepas tina mobil sumputkeun, urut ban sarta tapak mobil ngagulutuk oge samarkeun, sangkan teu kaciri pernah aya mobil ragrak di dieu. Oke, anu duaan langsung meresihan tapak, sedangkan anu saurang mareman sene dina mobil kucai ti walungan disimbahan make helm proyek, terus bangke mobil ditutupan kudahan tatangkalan sarta jujukutan anu aya di sakitaran dinya. Saenggeus rengse, supir ngirim foto ka Kinzaki Hashimoto, terus nelepon. Kinzaki, pagawean kuring geus beres, kuring rek balik.
Yakin geus pae kabeh? Kinzaki nanya. Tempo foto anu biu dikirim ku kuring, dina kayan kitu, mustahil aya anu hirup, tembal supir treuk. Tapi mana bugangna, foto ti anjeun ukur bangke mobil kabelem, lain bangke jelema, cuk Kinzaki. Supir ngajelaskeun, kuring nempo sorangan mobil gugulitikan kana jurang jero 100 meter leuwih, langsung bitu kahuruan, dina kaayaan kitu jelas mayitna langsung jadi lebu. Tempoku anjeun rupa mobil jeung posisina, mobil nangkarak, jandelana oge owo anu teu gepeng, rek kumaha jelema bisa keluar ti jero, owo celah pikeun bisa keluar, kuring mineng ngalakukeun kajahatan kieu, acan kungsi gagal. Kinzaki ngarahu, oke, lamun anjeun yakin, nyata nanaon, tapi kuring moal bisa mayar ayuna, tungguan nepi ka isukan, lamun ternyata aya anu salamet, gawe anjeun acan beres. Siap, transferkeun langsung kana rekening kuring, tembal supir bari nutup telepon. Warni masih mape sisi walungan nanjak kagirangkeun nembus leuweung anu beki rapet, warni teu nyaho geus aya di mana, anu jelas tujuanna ngajauhan karameam heula sacan datang bantuan, ulah nepi ka bentrok jeung jelema jarahat. Warni ngarasa awakna anu nyeri, padahal tadi tulang iga jeung pingpingna potong, malah aya sababaraha kulit lengan jeung kulit bitisna anu saroeh, ukur jaketna hungkul anu rangsak jeung sababaraha urut getih garing, teuing getihna teuing getih fitri, lempang sakitu jauh oge teu karasa cape, napasna longsong teu sesek deui. Padahal warni acan dahar pisan ti berang keneh, ukur sarapan isuk-isuk samemeh indit ka Nippon Steel, pasti lantaran efek tina ubar ajaib. Mikiran ubar ajaib, warni akhirna ngabayangkeun deui Udin, jalan fikirana ayuna oge pasti kapangaruhan tina ubar, sabab saurang awewe kacilakaan pasti bakal panik, anu kapikir pasti hayang buburu hanjat ke jalan menta tulung, tapi pikiran warni teu kadinya, warni teu ngarasa panik, jeung nyaho lamun hanjat ke jalan, justru bakal leuwih cilaka. Lantaran kuring salamet, kuring kudu bisa balik ka Bandung, gerentusna sumanget. Jet pribadi Nata Prawira anu bisa mawa 20 urang geus ngalayang di langit langsung ngajuk-juk ka Tokyo. Henry keur ngadaya gedak dina korsina bari sura-seri narima telepon ti Kinzaki. Henry, mobil anu ditumpakan ku warni geus ragrak ka jurang ratusan meter langsung ngabeleduk kabelem, dipastikeun geus moal aya anu salamet. Alus, hatur nuhun Kinzaki, tembal Henry. Demi bisa kerjasama jeung anjeun, naon wae pasti bakal dilakukan, anjeun teu kudu nganuhungkeun, cuk Kinzaki. Henry Sri, saenggeus kuring atawa bapak kuring diangkat jadi patriak, kerjasama bakal langsung disakeun, anjeun teu perlu hariwang. Sanepina ka Tokyo, langsung ka imah kuringnya, urang pesta, cuk Kinzaki deui. Kuring mawa asisten jeung pengawal, jadi teu bisa gagabah, kuring kudu pura-pura neangan heula pikeun laporkeun ka Aki. Keur ngahindar tina kacurigaan batur, sameuntara anjeun jeung kuring justru kudu jaga jarak heula, ulah loba teuing kontak, cuk Henry. Bisa diperkirakan iraha serat terima patriakna, Kinzaki nanya. Henry ngajelaskeun, kulawarga pasti berkabung kabeh, bakal aya upacara pemakaman, jadi lamun mayitna geus kapanggih, kuring kudu nganteurkeun heula ka Bandung, anjeun kudu sabar, anu jelas moal nepi ka sabulan, siapkeun we heula draft kontrakna. Kuring moal loba pamenta, sina langsung tangtukeun ku anjeun, naon kahayang Nippon Steel. Kuring pasti satuju. Kumaha lamun Aki anjeun teu masrahkeun patriak ka anjeun atawa ka bapak anjeun? Kinzaki nanya. Henry nya kakak, lamun kuring wani maehan warni, kuring oge wani maehan Aki, anjeun teu perlu hariwang, moal aya anu bisa ngahalangan kuring jadi patriak, nyambung.